Rokok mau tuh? Itu kan. Aduh, aing mah Gusti, boga naon atuh nek mah. Tinggal kurang geus mah mau ka dieu. Suguhan ka dieu. Rek menta kasih imah. Jeung jelaskeun tah saha ieu teh. Jelaskeun kemudian ciling. Teu apalin ieu saha ieu. Ya, jelaskeun. Coba saha. Kang Berot ya. Terus anu boga naon? Kekawasan Di mana? di Tongol. Aduh, aing gitu mah. Ayo atuh. Ayo makan. Dia kumaha kopi teh jadi. Langsung ke gitu. Oh, benar itu kan aja siap. Lah, mau di mana? Baju lemah euy. Ka mana tuh? Lah ka mana we yang anu tiis? Ngan aing geus aya setting rungkad nya geus tuh. A few moments later. Ka mana teh Agil? Ayo urang ka saung nih, Is. Ah, mau di dia mantap ya, Is. Iya. Satu udut. Ah, aing menang yang tadi ada aing. Lain mah gawe teh bongkor yang mau mangkat teh. Ah sia tuh dah sarengan siga bangke. Kalau udah kumaha itu nuh mah terus di ieu. Cuma tak naon mah sang alarm atuh. Geus eta ge anget teh kadenge tibra aing. Parah tuh hari gitu. Geus lah ada aya mah geus meureunna buat lanceuk siling kening teh gadag boga we duit mendingan loba ka siling marean wae ning. Udah beda deui lah cek aing ka dia. Panyawa sorangan, ngekelan kakawasaan di Parapatan. Woi, Tiga sih mah. Mah, kenal nih dia. ah biasa we nih is. Sia ka mana? Gorek neangan mana urang. Rek naon katen aing asara reuas kieu. Nek ulin teu puguh ini mah ge. Saha mah? Tanya we tuh kenalan sekalian. Mana saha? Yang mana salah? Anjing gak ada podcast. Ya anu benar ya siring saha. Kenalkeun. Ngaran urang Sihab Di mana? di Janun. Di Janun. Di mana salah? Mah jelaskeun mah. Jelaskeun naon ieu teh? Mana hayang dulutang kos lacek urang? Oh, tidak bisa. Lah si anjing bisa dikompromi yang budak. Lah ieu namu ka dieu teh mah udud teh asem ya. Teu, teu mau udud. Aduh jauh-jauh ti Janun kuna ge moal udud, moal kopi. Suguhkeun rek diulinan teh suguhkeun. Kela gieu, kela ieu. Sa pernah ngadenge omongan kitu teh. Cing ngara maneh lah. Duit mau teh duit. Walis mah. Yang geus mau duit mah balikeun kopi jeung udud ka warung. Hasem ye. Di mana tuh warungna? Ieu kumaneh balanja? Nah duit tak. Nah lila dikeun mau pilihan. Oh no. Mal balanya mal. Minta ka aing kok sia tadi naik balanya ge. Geus buru si hayang kopi teh. Buru balikeun lah. Lila. Geus tuh kadeukeun. Nah, anak senal euy. Duh aing duitna sakitu-kituna. Tuh beak mah dibalanjakeun mah. Geus jauh ke atas santai lagi ngeulah. Lah yang si Janun belah mana imah teh? Di deket kolam renang. Kolam renang mana ya? Taman Batu nya tuh. Oh, ke Taman Batu. Rame tuh ayeuna Taman Batu ya? Rame karek muka di. Oh. Ulin tuh kali itu guyang ke Taman Batu. Mun urang kali itu gratis sebenarnya. Oh, ada kolam renang bapak urang ya. Sukan teh bakal gratis mun urang kali itu ya. Mau malah mayar sarua. Dud. Kopi deu. Iya, kopi naon? Wah, Bi ditinyu. Bi, ayo rokona aya teu? Aya. Ya sabungkus. Sabaraeun, Bi? 32. Oke, gelasna dipulangkeun nya.
Aduh, ya kunci si Sihab di dia euy. Dia kopi ya. Bawa ke dede. Tah. Dia rokokna sekalian. Aduh, ditampil. Mana aku mana? Duh, beak gue. Berah, aku sakit 50.000-an kah? Asli, dari dia mah marahan. Ah, hai. Lah, timbangnya duit 50.000. Komo aing mah kasih ieu mah sok poe 100.000. Ajik. Dibalik ngomong teh aya oge aing diolohan ku sia ngapoe. Yang segane lah ngopi-ngopi. Jangan tuh nya. Ditampi ya. 2,000 years later. Duh, dia. Nikmat ngopi teh. Jangan sangat beli di. Hai, olah telepon. Man, Pak. Mau ke Rolin di Cileunca. Balik ayeuna. Duh, mah, hampura rek balik euy. Nah, aya naon? Teuing kolot nelpon. Ka deui pada masalah duit gocap ya, pundung ya. Teu sok wae. Isukan mah tuh ka dieu dewe ulin mau duit nu beureum. Siap, Pak. Ayo itu mah nya. Heeh, siap. Ngaran teh saat ya. Kang Tegil teh. Ingatnya, Ka Kang kerja teh. Kang Tegil teh. Kayak itu nya. Tuh, ai kunci mana? Ah, iya kunci ya. Nah, ini gimana? Sia tadi nggak gantung di dalam motor. Namanya? Yo, aduh. Ada hati-hati. Tuh, aya 5-an, orang si Jano 5 bungkus mereka apa tuh? Ya, nah kene urang pot deh. Beak lah, jangan aing batang deui. Siapa eta Kang Peron? Aduh. Asa kaingetan euy. Aing buka janji dia lancek aing. Maka geus jam 4 ya. Emang buka janji naon jangan cek mana? Ah, sia yang nyaho wae. Ayo geus balik lah. Anterkeun aing ka imah. Eta kopi kumaha anterkeun tong sak gelas mah? Ka warung. Bage siaeun. Wah, enak. Iya, buru tuh. Santai, tolong. Waktu dia aing balik gelanya. Oke, urang penting salong imah lah. Heeh. Minta sebalik. Ah, di mana wae? Kayak naon? Tadi teh babaturan ka dieu, anu ngajakan gawe. Saha. Si Udil, Tuh dia gawe naon cenah? eta di pabrik Pabrik naon cenah? pabrik sepatu. Anu di mana? Tah anu di Palumbon anu dirinya. Oh, Ana sepeda kitu nyata make duit.
Sabaraha. Gawain nama ning gitu 1,5. Mahal tuh, ini bingung duit di mana. Dari arek eta mah. Eta ya baturan ka dieu. Keur nyampekeun Tapi ngumpul. dah maka duit gitu mah bingung duit di mana. Buka duit. Oh nya eta mah terserah sih. Aya di dinya acan lagi. Ulah tuh hari maka duit gitu orang pikir-pikir heula. Terserah itu mah pikirannya lah we. Ngan sepeda bisukan putusanna jeung duitna mun bisa mah Jadi kudu isukan keputusan anak meureun. ulah teu we mun teu isukan nya geus meureun. Batur. Nya geus teh urang rek keluar lah. Rek biara sikeun. Oke we, beun ngerani kaperan deui dituna.